bersihan heula dosa mimiti dosa zahir anu sambilan teh mata bersihan cili bersihan irung bersihan sungut bersihan beteng bersihan dubur kubul suku leungeun jeung kolbu geus tabang geus dibersihan terus disiparan ku ari mah kurang ngaisiparan kolbu tina hayang tina sudzon tu sudzon tina ria tina ujub ai zahirna mah geus kurang disiparan kolbu ku ari lamun kolbu ku ari geus beres tirok aya riaan tirok aya ujuban tirok aya takabur jeung hasudan geus alhamdulillah lantaran ku urang diopenan keur teu hate teh ieu urang keretek kurutak salila keur kurutak keretek berarti poho ka Allah eta keur poho ka Allah teh berarti eta kudu diistighfaran ku urang keretek mah geus bagus ieu mah keretek mah geus bagus tapi urang teh aya irodah hayang sorga eta hayang sorga berarti lain menuju Allah eta kudu diistighfaran berarti urang teh kudu datang ka sirna lamun geus datang ka sir kakarak bentan nang Allah kiceup nang Allah peureum nang Allah denge nang Allah leumpang nang Allah geus inget per detik per menit dah inget bae ka Allah eta kakarak diangkat jadi wali urang mah kuari mah zahir bae geus bobolokot ku dosa zahir bobolokot ku dosa mata teh ceuli teh eta mah kakarak bersyariat naik bae kana qalbu ulah aya ria ulah aya hasud ulah aya ujub ulah aya takabur eta kakarak tingkatan nom awal keneh geus berarti makom pertama engke dina thariqah ieu supaya dedeleuan urang zahir jeung batin teh Allah kabeh istighfar makom istighfar lah nu pertama ku urang kudu diteruskeun istighfarna teh lain di masjid bae lain di mushola lain di majelis taim lain maca istighfar astagfirullahalazim terus bae keur leumpang keur diuk istighfar di jero mobil istighfar bae sehingga urang belajar eta istighfar teh keuna jadi bisa lamun geus bisa urang diteruskeun keuna jadi ahli lamun geus ahli naik urang boga makom geus urang aya di makom istighfar makom tobat ngaranna nikmat geus datang ka dinya teh geus aya di makom mun cara hal teh tobat tati dinya kakarak urang dek naekeun deui geus geunaheun lantaran awak urang geus bersih